Budak di zaman ayeuna beda jeung zaman baheula. Kacida pisan bedana dina panita kolotna. Komo geus nyo'o HP-na budak ngadadak torekna. Fokus kana main gamena Epi WA jeung IG-na. Ujang pamelingkeun uya jawabna teh naon mak. Teu cara aya pamentana kakolot kudu segera. Neng pamelingkeun pecin jawab emma abdi isin. Kana cinta mah meuni bucin ditita kolot mah isin. Dina waktu keur seepna kuota dina HP-na. Bebeja ka indung bapana menta duit jeung kuota. Komo budak masih leutik ka indung bapana ceurik. Meuli kuota jeung HP-na nempo YouTube jeung TikTok-na. Lain ulah boga HP abdi kakolot mi HP. Mere waktu singkah hade ka budak samemeh gede. Mumpung leutik diemutan kana salat sing daekan. Kana ngaji papantahan sing